non mau mobilan ya. Nah ini zaman dulu. Ini kreatif remaja, ini masih remaja ini. Oh, siapa yang jomblo nih? Sini nih ada remaja nih. Ini buat ini mobil-mobilan, Bro. Oh. Bahannya dari bambu. Om, ini mobil apa Om? Jenisnya Om nanti Om hasilnya. Uragung Jaya. Uragung Jaya bis. Oh bus bis ya. Nah. Oh iya. Bangun. Tinggal non bae teh geus kitu teh. Di banan teh. Bana kunaon? Sendal. Nah. Kudu mau lihat tuh. Oh, nah sudah pegat. Ulu namana uhan. Paduk itu unggul. Ini neta. Oh, spion. Din. Bus. Dibungkus kunaon? Mana? Iya nak. Gitu be, tadi dibungkus. Hah? Oh kardus. Wah prosesnya lila tuh ah. Finish nak. Kesel atuh cek. Hiji-hiji gitu. Yo. Nah, Mungkin nang ngelemna kumaha? Make naon? dalam kayu biasa. Korea bisa. Oh, nu penting mah ieu mah bingkaina we nya. Replika lah. Karoseri. Oh. Sang. Sasis teh ieu di. Wah, ieu mah prosesna lila tuh nya. Sugan teh. Proyek 2 tahun. Ah, udah pakai dicelohornya teh. Silohor. Atuh produksi we nu kieu tuh, cek. Ini pemain baru. Lagi koi tadi bagi dua kan dipotong dua. Tinggian dia gitu kita sekian. Ini dibagi dua ada ke? Jadi meren. Nyian kalau Mbak cek kalus teh. Kayak dipasarkan kayak pas iya penilaian. Hah? Pulang ke teh, ini bisa kan aja. Mobil-mobilan kaulinan tradisional. Ya cerita nama bus mungkin dibungkus ku ini awi deui. Iya, sampai nu praktis ya beren. Jadi lamun make alat kori itu mah berarti geus milu ka zaman kiwarinya. Oh nya. Ya bisa sih sebenarnya kayak nggak bantu mah kayak bisa pakai lem alat mah. Iya lamun teu ieu berarti ku lem kayu nya mun teu aya alat kok nutupan ieu na. Biasana kunaon teh? Ku lem angger. Lem. Angger ku lem. Lem kayu gitu. Panjang saja. Lem J. Lem J. Ini yang Korea. Iya pesanan saha ieu teh? Gimana dulu? Turunan apa itu? Iya. Tadi aing motong beli duan dia. Iya. Ini. Yang jangan video kan. Tadi bagi duan dong di. Ningali beungeutna cek. Ade. Ningali beungeutna eta kumaha? Uluna. Cek eta dia non tanduk lah, tanduk. Celian lah, celian. Celi non. Spion. Jangan. Iya berarti. Berarti nu dibagi dua nu di. Milih. Hah? Ya, kok. Itu tadi butuh. Masuk belum?
Yo mun ngaleman ku hinis lagi kesel meureun nya. Lami. Nu hareup mangan hiji. Gagang eta na. Nona. Gagang eta. Yang parigi pukak-palikak meureun nya. Iya. Tang. Ketitang eta. Please. Oh, didorong. Didorong kita kemudi teh ieu, anu ieu mah ban roda teh paten di dieu, ieu mah nu di kemudi kurang bulak belok. Oh, kitu. Ah. Sangka teh diseseret. Tuh. Didorong ku urang. Mungkin jadi nama didorong. Oh, sangka teh cek urang teh. Atuh kumaha malikna eta mah bulak belokna. Kan iya ya iya. Oh, Nah. nyangati anu mah. Oh, talian kan eta. Iya. Mulai ban mah dah. Oh, gitu. Tuh. Nya. Oh. Anjir. Mending poin kadang duit tapi kan kalau bisa. Naon? Sendal semalau. Senda samalau. 12.000. Atuh nginjem eta nu, Bu. Nambut senda di keur teles kedeng ke digantian. Prosesnya lila, Bro. Sing trek angges ayeuna urang Lumayan. can ngecet meureun nya. Hah? Ditinggali gitu we guys. Terus ngareka. Ngarekanya. Kamu geus dibungkus. Oh iya. Heh. Ku paralon we, belah ratakeun, set. Rapi. Heeh, jang. Awina wal nempel. Hah? Paralon jeung awi wal gendron. Nempel lain. Mohon body yang body Bang. Yang body na. Oke, body kan. Yang huruf. Make huruf. Atuh liwat leutik ini kok bisa gitu. Jadi embus. Telolet gitu. Lu bencok antara. Bisa. Oh lumayan lila nyen se eta na. Jahit lila. Mas itu cuman dari alat stokap mah tinggal brok. Tere. Tadi mah isang. Oh. Tadi mah teh niatan datanya. Jadi ka dieu kan geus kapalang nya. Kapok edankeun pisan. Oh iya. Wah, edankeun. Telolet dong. Edankeun. Nya. Ya teh alus cek lamun misalkan dimodif deui bodina Bambu supaya. sana jadi usahanya tuh bambu deh. Bisa apa pakai media saja kan biasa pakai media saja. Nya. Kan kita tuh bambu. Bambunya. Menggunakan media bambu. Bambu unggulnya berarti. Ulah aya campuran saja lah inti namanya. Ya sampai pakai media saja lebih praktis mah lebih low baperan. Ya papan, ya triplek. Nya, gampang wae nya. Lebih pak. Oh, tapi senina kan leungit. Tapi kan ini kan orang mereka flashback. Mengulang rumah tanu. Nya. Pernah selalu bikin dia pak. Edukasi. Benar betul. Terus sekedar seni, terus sekedar bikin baik kan. Nyamun hayang tere mah tinggal triplek bae langsung ke blacknya. Share kan. Didorong remote bohong. Oh benar. kan? Seriusan benar. Jadi emang nongnya teh si bus nate mobilan nate khusus tina Awi Sadaya berarti bahan karetnya berarti nya ditutup anang kayak ku Awi deui. Eta ya sendal batur berarti nya ieu bisa make sendal batur bisa kaci. Nu meleng. Oh nu meleng. Oh engke bayar ka masjid berarti nya. Oh nya. Ini kade nya hareup-hareupna kade. Kayak bujian. Make sarung. Aslinya kayak Oh, tah ieu hareupna tah. Oh, cerita nama ieu teh Pion.
spionnya. Jadi spiona ta. Oh, ieu can dibungkus. Dibungkusna ge ku awi deui. Ya dibungkusna ku awi deui. Oh nya. Jadi didorong cenanya. Oh tah sistem nateng ke didorong. Isukan ge jadinya. Nah kata kurang lebih teh kitu. tah kurang leuwihna sakitulah pokona mah. Oh eta na make ganjal di dinya nangke. Henteu. Mun kitu kata urang teh mah paha dorong. Oh, tah didorong, Bro. Tuh. Teh udaan mah. Bus telolet. Jadi bahan ge tina bambu sadaya teu aya tina naon-naon pokona bambu we sadaya. Jadi lamun di bere triplek di bere naon teh berarti eta mah lain permainan anak-anak tradisionalnya ngaranna kadiekeun teh mah. Bus telolet.